Raksa Art Production. Kesal pokok bapak teh mending sama barahalik karek kesal teh ulah kakolot mah kesel gitu menang dah nya udah keheul boga anak modal kitu gerai peket pikir oleh didinya oh nyaan pala mah urang mah lamun boga anak modal Raksa kitu Art itu kualitas di Production. podaran atuh udah mau dihirupan tuh mau kahiji olo kejo boga anak modal kitu teh keduana kaduana sok ngabobodo oh katiluna nongtot leho aduh aing Ya siona aman juga indah dawala memang ge sentimeter wae teh. gimana gitu Dua meter kadewek dengan sentimeter we salawasna teh. Mani ulah we sugan dewek hirup teh. Kunaon mah balangsak meureun dewek teh saumur umur. oh Ya. Najan bae kumaha ari kudu dewek sieun kumaha dewe sia mah pantal kieu dawala. Aing mah caduna ge 70 terhadap menjadi yang menjadi turunan lah. naon 70 Salah ya ingin. Ayo siapa saya di modar ku aing kabeh geura. nah bener tuh si eta mah eleh Ku aing modar ku aing kabeh. Ayo. Antek ku aing hiji-hiji. ayo Ayo sia ngelawan ka aing. Bangsat sia. aduh asal si eta geus pereutna bulat ge panona molotot bujalna dosa sieun jelema mah kabeh ku si gareng mah ayo eta ngamakna ka saha cenah panonna awur-awuran gitu Ingat tuh ngamuk teh juga panon si Darya. Mun dibingung nempona eta ka mana nempo tuh gareng maneh teh panon teh. Anu hiji ka kencang anu hiji ka katuhu. Ngambek ka sahari maneh molototna. sing pugu Sing pugu atuh urusan panon teh. Ulah kitu eta panon teh. Jeung JR gitu. sebenarnya Medan lah gitu ya Manggeus pula sempal kapi guyon pipa seaeun deuleu sia teh hai. pipa seaeun sia teh deuleu nanaonan lain eta tuh dapat wing jadi batan amek di polototan si gareng kalah kaseuri lari panona tuh si gareng nempok ka saha panon awur-awuran gitu jeung jer deui pan bibingungan dokter Anas dokter Anas kebo aduh nya ampun teuing Ya, bari nage patong disapih lamun anak gelut teh. Antep keuneh hayang nyaho. Da bari nage aing tong disebutkeun semar anakan kudu eleh ku macam lain. Aing mah teh kituna balangsak eukeur aing mah sangsara eukeur. Sok hayang nyaho lah. Kumaha-kumaha ge. Ajan kumaha ku itu ieu ge aing ceuk manehnana. Aing kudu naon artina mah sajan upamana caduna ge aing lah kepada yang terhadap menjadi tujuh kepada yang menjadi turunan aing. ngomongnya teu cereng urang geus ampun aing Gusti nu agung ieu kunaon pangeran teh make ngahirupkeun jelema kieu nya ngomong tapi kahartieun aduh Gusti kepada yang menjadi agung Ya, deh sia gitu bener. baru teh bener Ya, marungna teh bener meureun sia ngomong model gitu jelema tong sok nyalahkeun heula ka batur lamun deui sia can ngarasa bener. pang-pangna aing nyalahkeun ge aing mah saeutik-eutikeun rada bener ari sia mah loba teu benerna aing mah rada bener saeutik si mah rada burung Nya mending rada burung bata rada bener. Ari rada burung ngaburungna ngan saeutik, rada benerna saeutik dilobaan keneh burung. Batan kitu mah batan sia batan aing we. ayo Menggeus anak ing anak bapa Allah sempal kapi guyon cu. mangga itu geura dunungan urangnya aduh Kakang Semar abdi nun waktu ieu pamanegan diri kaula ngerasa melangkah kersa jeung Rama nu dipamrih kula indit ka alengka nyung si Rama sok sieun pinangih lara di mana-mana jeung rasa kula asaku gede dosa lamun pakarepan diri kaula kudu kolot nu ngalaksanakeun ku hal ieu Kakang Semar kaula teh ngabogaan karep rek nyusul ka nagara Alengka bisi kersa jeung Rama pinangih lara di mana-mana ieu nu jadi kamelang diri kula Kakang Semar Ngeran juraganan. jisim abdi ge pon kitu kaula nu
anu moal ngantep kana naon dipamrih ku salira paduka dalam tangtos sumejang iring kana naon dipamrih ku salira ayeuna. Syukur bagja kamayangan Kakang Semarahayu urang lumaku. Mangga ayeuna urang lunta, mangga gambaran juragan abdi jah. Tatan-tatan dulu. Itu juragan urangnya. Hayu ulah tinggalun. Urang rojong pamaksadanana. Utamana ka juragan sepuh bisi laratu ngaranu tumi bakara dirina. Mangetak resana Sri Nalendra Praja Negara Lokapala Prabu Anom Danaraja. Indit ngentun ke negeri luntang ngantun negara lumampah ka Alengka mihar sahengkang Rama Wisrawa nyata. Atah kakang Semara Semara lumampah kang mana gambaran di mana di. Raksaat Production. Satengahing marga sopana. Marga kuarane calon. Sopana alas pinggan ingat cara. Mangetak resap pangantika Luras Marbadranaya. Keheula pangeran juragan. Upami parantos lawas tuang Ramadaya muli kedagan curiga. Bok bilih di ala nyawa dipetik mati dicabut umur di ditu. Bawi raos emutan jisim abdi. Gambaran pangaulaan abdi ulah bade miang ayeuna dunung. Sae pun anak bae si Asra diganti heula etang-etang nyilidik paripaosna tuh. Nya geuleuh. Padawean mah dewe sedek-sedek rezeki gede mana aji saing mah tara kabagean. Jara we pikir dan sakieu rek bulan hade tahun hade. Hayang teh sok kitu teh ka meja hiji sewa. Ari ge mana teuing. Lagi ingat setting. Wayahna dulu ilaing jak. Rek saha deui lamun lain ilaing sorangan. Oh, kaditu urang lobaku dulu. Cuman maka wae dan moal bade terhadap kepada yang menjadi bahan lah, kepada yang terhadap ayah anda. Oh, wayahna dulu. Cuman premios ongkos nah bulan. Hari lain beuki kana duitnya buru-buru dulu engke di imah poe diganti ya. Beakeun duit sia teh heula. Teu duit jelek beaki gantian tara. Ayo dawala jeleng wayahna kudu milu jadi wakil dewek dulu. Di jalan. Pokoknya mah bisa laporan kepada yang menjadikan itu kepada yang menjadikan dia haruslah oleh maneh. Cuman pada premias bulan ini bulan.
Jalna asta cengalan Udawa anu jadi utusan Raden Danaraja mangga ngawiyosaken kawontenan ing salebeting negara Alengka. Prabu Somali nuju riung mungkulung di balayu bengkok ngaronyok ing salebeting pendopo. Saparentosna nikahkeun hengkang putra Dewi Sukesi ka Begawan Wisrawa anu dipimakan kedah ngabdi pangarti nanging nyata kiwari jalirna janji mangata kersa lumampa. Wah aya kadalah wah kadieu Kang Ujang dari kaya dikupatan dari kaya dikupatan dan sikit di Nalendra Praja Negara Alengka Prabu Somali inge bawonten ingkang putri sangatu Dewi Sukesi pingkalih Begawan Wisrawa mangacenira harsa panganika Sri Nalendra. Wahaya kadalah wah cu meureun aya geus nepi kana titis tulis bagja diri hideuk bageus wayah boga salaki aki-aki da jodoh pati bagja cilaka lain urusan manusia angin diatur kuno kawasa manusia madar mangalakonan Raksaat Production 100 kali embung-embungan pangeran geus mastikeun dalah di kumaha 100 kali bari jeung urang embung pangeran geus nangtukeun iwal ti manusia kudu tumarima kana kadar jeung takdir nya geulis kaulah nun rama dewaji tina danget ieu kanggo putra moal bade bahak kena tinimalan kersa jeung rama istu sejanga bakti ka salaki nya wayahna wayahna di lebah dieu mah ulah rek arna ulah rek subhana subaha subaha kudu ngaula kana si kadar jeung si qadir kadar jeung takdir kitu nu dimaksudna oge kawayahna andiri teh di lebah dieu temongkeunana tur baktikeun ka salaki teh ceuk manusia nu bisa nyarita pangeran di dunia nu wajib dipunjung wajib dipuja wajib didama-dama wani ka salaki bakal doraka sarua jeung ka indung bapa tuh nya salaki wajib dipusti salaki wajib dipuja yakin salaki nu ulah diingkaran tina tata krama hirup di rumah tangga sawajibna nu jadi pamajikan ulun kumaula ka salaki entong boro keur senang hate dalah keur gawe capek kahayang salaki wajib lakonan ulah rek numpang ulah rek ara jeung subaha bisi doraka naraka bagian istri nu doraka ti salaki kitu kon ama mah istu satuju ama teh ngarasa bungah dumeh anak geus boga salaki muga-muga sing mulus rahayu berkah salamet pait getih pahang tulang cu lir penda
barang nuju raos nyarios sapraptanipun lumampahna astra jinga rawuh udawal datang arsa sampurasun geuning itu aya tatamu nu beda pisan jeung jelema saha ieu geuning panakawan kula nyararusul bawa yuh panyakit tumiba ka diri Gusti kahanyakalan tumiba kula ayeuna karasa dosa kula nu dipamrihkeun anak tapi ayeuna dikawin ku kaula aduh Gusti nah bet geuning jadi kieu ieu teh Anas lamun para juata marasa ngajuata marolo manten bayaro bayar teu mirido kana pangarti kula nu rek diwiridkeun ka Dewi Sukesi atuh kahayang teh ulah nepi ka dijadikeun kieu Gusti ampun kula dosa kula teh sumuhun abdi kula pun astra jinga cepot gimana ari maneh sumuhun bade mermanakeun pangaulaan kula bok bilih terhadap yang menjadi cilaka kula Sing bener atuh ngomongna burung siapa disawakeun wae pan itu sareng juragan sepuh. Nyaring geus di dituna kieu ari dewek teh kudu kumaha atuh da bala. Nya hampuraeun pan urang mah kasebutna ge. Anak ing. Dosa kula tu ulah. Kumaha teh ya manawi pangbejakeun ku maneh ceprot. Sumuh. Ae yen maksud anak kula teh ayeuna aduh kula teh bingung nyarita na kudu kumaha cara kula ayeuna jadi ieu teh panakawan ti lokapala si cepot sumuhun kula abdi kula wayahna pangbejakeun ku maneh ka dana raja ulah rek nyeri hate kitu meureun mana kitu ge tacan nepi ka titis tulis bagja diri ngajodoh jeung anak kula. Da geuning ari anu ngajodoh teh lain dana raja tapi bapana wis rawa ombuy. Dan juragan putri teh parantos terhadap menjadi yang menikah kepada yang menjadi juragan terhadap yang menjadi sepuh kula. Ari maneh ngomong teh kumaha teh lamun lain kami nu ngadengekeunana moal pikahartieun sumuhun kepada yang kitu we kula yang tendangan teh abdi teh kedah wangsul deui nguningakeun kula jeung juragan sepuh teh panos nikah ka Gusti Dewi Sukesi kula bejakeun kitu kabat lampah astra denga lumagu Pun ada ari-ari dan putri mengkuat sarang mencerang model itu ampun sih. Ari-ari panganten laki samar walak. Ini sekolah itu mah itu ya. Ngabayangkeun aduh ampun dek manyan ngabayangkeun dek maduin. Akang ngabayangkeun naon sih? Ya, ini eta aki-aki geus tawewoh model kitu. Boga pamajikan sakitu ngorana heueuh eta kumaha eta. Naon bagi kumaha? Aing ujet aing ampun. Aduh itu biasa. Sekali batuk ge modar rasa ngatati kita. Oh nya bayangkeun ku ilaing atuh. Tenaga kolot jeung tenaga ngora di lebah dieu. Oleh pengalaman atuh. Iya dan yang menjadi terhadap pengalaman ge kolot. Aing mah jadi. Dain ini kita kumaha nya. Ngabayangkeun tempo sare bareng dewek mah. Kang. Pan aki-aki mah lamun heesna teh pan aki-aki garesok. Atuh Kang. Itu meuli AC di diupan. Mangkaning nu geulis eta lamun heug ngaringkuk. Kulit mah Raksaat Production. make baju gaun malam. Make lampuna lampu hejo. Dipandang ti kajauhan. Oh ting. Ari nempo aki-aki ngaringkuk. Pan penting mah beda aki-aki ge. Aduh na jadi lampuan hejonya kenyod we euy. Ai ting la ilaha illallah ingat. Duh ting buru-buru modar aing ngara popodoanana. Oyo.
Ulah sok ciri ke milik batur burung najan kolot najan keur alus milikna batan sia geuning lakuna ka domba. Tah, modar ku aing sia modar geus ya. Nyering domba aing sok kesal hate sia. Aja doge kayang cepat duit teuing domba-domba dewek nah. Domba batur 5 pae kan. Badan boga pemajikan ka jelema kudu maraban kudu makean kudu ngimahan domba masa dilepaskeun isuk-isuk nyatuan sorangan sah. Kena balik paduli teuing ke kupane ku aing. Ngan eta we dek mesti ting aki-aki model kitu boga pemajikan sakitu ngorana. Eta ingkang jadi pikiran lain Dek madu aing mah euy sajaran sajaran ing dewek leumpang. Pikiran mah custos ka ditu euy. Sirik aing nyan. Heeh. Nih bisinya agung. Ayo buru-buru ayeuna mah urang unjukeun yang kepada menjadi terhadap. Menjauhnya saya izin pulungan nanya. Ya aing tepa tadi bahasa tekadinya. Kulantaran babarengan ngapoe atau dah mau teruksa kabeh. Pangaruh tata dulu pengaruh pergaulan. Aduh. Akibat kena bergaul begitulah kira-kira jadi segala ucap terhadap yang menjadi lampah oke. Ini yang suka merekam di dalam jantung yang menjadi kepada kalbu. Yang merekam. Sudah we ari kagak bisa yang menjadi terhadap ngomong mah. Sudah ngeus lah. Cicing we cara dewek. Jangan mempergunakanlah terhadap bahasa-bahasa yang menjadi muluk-muluk di dalam naon we ciri teh urang. Ayo udahlah buru-buru urang unjukeun ka juragan urang dulu bahaya. Ai juragan abinun. Mangga itu gerasi asra dinga parantos dugi. Asal dinga ka dia buru-buru jang. Ulah Pak capek kene itulah. Capek kene. Tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja Bapak. Tidak perlu Bapak itu menjadi terhadap buru-buru kepada aku Bapak. Pak. Kunaon dulu? Paris teh kumaha dulu buru-buru bejakeun. Ayat aja dia naon. Lain kecengiran wae. Kumaha juragan urang dulu? Mun ari juragan sepuh mah salamet. Malih aya di karaton ayeuna ge nuju riung mungpulung di balairung bengkok ngaranyokeun slabeting pendopo. Oh, kumaha teh dulu? Cing, bejaan Bapak ini. Nyet atuh Pak, sing jadi bingung gitu kan ngabejakeunana ari juragan ke mana Pak? Oh, itu aya dulu. Kumaha itu kejadianan? Iya Pak, iya. Jadi Kumaha dulu? sama cecok. Jadi aya teh Pak, manehana teh waktu eta manehana kita. Ada nana teh, sik manehana teh manehana bangunana. Siapa lu bener ngomong teh? Nu bener ka aing teh bebeja, nu bener dalam kumaha? Pak, juragan berilah kuningan kepada yang menjadi nangon beja-beja terhadap yang menjadi resi omongkan oleh uing kepada yang menjadi bapak. Oh, kumaha teh kajadianana? Iya Pak, ya juragan teh aya nama juragan sepuh Pak. Sudah begitulah renengan yang menjadi papanganten. Jong saja. Sekarang juragan jadi suka sih Pak. Sendiri eta mah meureun tadi mah nanyaan ke eta juragan ada tanya. Ya Bapak, alang ujurna mah. Aduh, alang ujur. Janten juragan sepuh teh. Berarti Inggris ya. Dari dia lalaunan. Beda lalaunan nu monyong mah hese. Jadi juragan sepuh teh parantos jatuh kerami. Aduh. Parantos malih juragan istri oge sudahlah terhadap bekil. Nah, begitu teh. Naon siling teh bari melenungkeun beuteung gitu. Suhun janten juragan istri sang Dewi Sukesi kanggo calon juragan Raja Dana Raja. Ieu parantos didahuk oleh yang menjadi bapana. Itu Ai. Ambu. Kumaha dulunya? diunyukeun ti bahaya. Teu diunyukeun ti bahaya. Mapan urang teh atawa mun sok komo ilaing diutus ku juragan urang malah ku bapa pribadi. Gesan mermanakeun kaayaan juragan sepuh anu aya di nagara Alengka kari-kari. Bet kieu.
Tadi dek pak mah bejakeun tong. Oh kapalangnya. Unyu karya pasualan heran. Juragan abdi hapunten jisim abdi badranaya. Kakang Semar abdi nu kumaha bejana kersa jeung rama Kakang Semar ngaran juragan abdi nu mugi ate janten bendu pangalireng ating manah pangaulaan abdi semaheum siang lan wengi dina dangati mugi ditampi ku gamparan juragan abdi wartos-wartos tuang rama di nagara Alengkanu malah ditampi teh ku gamparan juragan abdi ku kaweningan galih ulah bade ngalajur nafsu ngumar amarah nu matak ngarugikeun kagamparan pribadina ari marga nu jadi lantaran wartos-wartos anu pararenting anu kedah didugikeun ka pangaulaan abdi dina dangat ieu toja ingah sareng kaayaanan nah kawalan ngeran juragan abdi janten wartos-wartos anu parenting di antawisna. Berita radio naon teh? Wartos-wartos anu parenting di antawisna. Juragan kasepuhan di nagara Raksaat Production. Prabu Wisrawa di nagara kieu parantos jatuh krami ka Dewi Sukesi. Kumaha jagot? Coba sakali deui maneh ngomong. Sakali deui maneh nyarita. Bejakeun asata ari ngomong teh teu make malapah gedang sih bener atuh juragan Batan terang-terangan gamparan juragan abdi janten tuang rama teh dangeti parantos jatuh kerami ka Dewi Sukesi itu manawi tantang satria yang ngayuda tantang satria yang